Siang, Aidi sareng abdi Deva Putri Aprilia kanggo informasi salajengna. Fenomena perang sarung henteu ngan ukur lumangsung dina bulan Ramadan. Tapi intensitas perang sarung salami Ramadan langkung luhur tibatan dinten biasa. Kepala RT Desa Karangmulya Saskia Kirana netelaken yen perang sarung lumangsung di kalangan pelajar. Dina awalna perang sarung ngan ukur pikeun senang-senang, tapi akibatna tiasa parah. Sapertos anu ayeuna kajantenan perang sarung parantos ngarebut korban sanes. Nyata dua rumaja anu teu kahaja kasabet sarung. Nyebabkeun dua rumaja anu ngaliwat ti jengkang. Langsung wae ka Ana Nur Fadila anu aya di TKP kumaha kaayaan jeung kaayanana. Oke Deva, ayeuna abdi aya di lokasi kejadian ti abdi jeung saksi jeung kepala RT. Kumaha kronologis kejadian? Mimitina abdi aya ti imah. Tuluy kadenger suara anu ribut-ribut di luar. Buru-buru abdi keluar ti imah kanggo ngelihat apa yang terjadi di luar. Abdi nempo dua budak anu murag tina sapedahna. Maranehanana abdi ge nempo tilu budak nyepangkeun sarung di TKP. Nah, abdi langsung ngalaporkan kejadian ieu ka RT satempat kanggo ditindaklanjutkan. Kumaha Bu RT kronologis kejadian ieu anu tiasa anjeun nyegah kronologis tersebut? Saur abdi mah ieu kejadian teh dimimiti ku guru jadi nyebabkeun hal-hal anu teu dipikir hayang. Abdi oge tos nyarios ka para pelaku perang sarung supados supados para korban ngawaskeun budakna, supados teu membahayakan orang-orang di jalan. Abdi ayeuna ditemukan korban sareng kabeneran tetelan yen korban nyaeta lanceuk sareng adina. Abdi ayeuna nuju pada bukan korban sareng kabeneran tetelan yen korban nyaeta lanceuk sareng adina. Kumaha kronologis kejadian anu nyebabkeun anjeun murag sareng adina? Mimitina abdi jeung adi-abdi rek ngabuburit. Tuluy adi-abdi luas ku aya rombongan remaja keur adu sarung. Tuluy rombongan itu sengaja nabrak sepeda kami. Tuluy sepeda kami hilang keseimbangan. Akhirna abdi jeung adik-abdi murag tina sepeda. Naha anjeun ngalaman tatu serius? Alhamdulillah tepat di parah. Ngan ukur tatu leutik tina goresan dina aspal. Sareng ayana kuring sareng data abdi. Sareng taratos pulih tatos diobati. Muhun eta sadayana ti abdi hayu urang balikan deui ka Deva di studio. Leres, hatur nuhun kana informasina eta sakabeh warta pikeun poe ieu. Wilujeng siang tepang deui dina warta salajengna.